Kayaan pamun teu bakatut asem dilantarangkeun bingung nu temangih tungtung susah manah daya sudana Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Inis Kurisia rempan kukayaan Arjuna lemah kasumangatanana mayunan Bratayuda itu kayaan anak ujung kongsa uyun kasapuhan Lurah Semar Badranaya unirahangan deka kaudaling lisan mekaten pengantih kanepun ya Arjuna panangihing Pandawa anu payus di pihak gol kalayan dipirilis ku akang kapayun calikna kapayun tulang kapayun cina ade ulanung Raka Batara kirang saya ahal pangarong unyuk sumangga ngahaturkeun semah bakti kehunyuk panjenengan Raka Batara puja stuti salira ditampik dening tangan loro simpen pelmi hati pendai masakari himalan kali nanti eta hapunten we tina naon roh pihal kalapatan ageng semawanten alit katenan kurang banget kurang salima maklum kurang himalan kalapatan mah selaras nama tiwengi keneh hoyong nepangan salira teh Raka Batara margi ieu galeuh dieuneuk-euneuk hate dieleh-ketek kumaha cara sareng katangtosanana nyaeta pikeun nungkulan karempan kabingung anu temangih tungtung eta kurang susah manah nu taya sudana jelaran dina dinten ayeuna kaula teh nyaeta kedah mayunan Kanjeng Rama Guru Rasidrona katenan kurang banget guru urang sadaya anu parantos ngadidik ti leuleutih nyusun ilmu ti zaman lemu katenan kurang banget Dugi ka kaula muncul di tengah-tengah masyarakat teh yakin teh hasil didikan artikan Kanjeng Rama Guru Rasidorna. Eta kurang banget. Ayeuna kaula nyaeta kudu ngangkat gonewa mentangkeun anak panah anu kedah ditujukeun ka Kanjeng Rama. Nyalakeun sadaya-daya dosa kaula teh Raka Batara. Biar meneng Gusti Pate Timira Pate Atim Solendra salin busana pawarna
kapaur kusang Nalendra Prabu Batara Kresna Junuk anu dipika melanggakan yakin Arjuna teh lemah kasumangetanana lemah diri undirahangan tiga jadi kaulah kepada manga emo eta teh Kanjeng Rama Guru Resi Kombayana anu ngadidik dileuleutih ka kaula khususna ka Pandawa umumna ka Kurawa ngapi ngajaring eta kula leres ayeuna kaula kedah nemakeun panah anu ditujukeun ka Kanjeng Guru dosa kaula teh raka Batara kumaha kasepatkeun anak kula teu acan oge kaulang teh bulang tarima kanu janten guru kalayan sakumaha teuing saur umum kacak balarea ih kan tenang atuh kumaha kasepatna kula cenah merentong dina elehna ieu mah dina meunangna ge moal teh gujrut salalemur ya harus ada jagat kula cenah meureun pantes we Arjuna atanapi Pandawa menang tina perang teh nyata hasil teh gamehan guru pasti kada kituna teh kula hasil teh gamehan kasepuhan hasil teh gamehan dulur jeung sajabar Raka Batara silakan ampun Raka Batara ampun kajian mundur di medan tempur lumpat di medan danau di badan kaulah hidup di udah-udah dosa Raka Batara kedah kumaha ieu karana ke hati dipangpanerkeun ge hese Raka Batara Akang Semar aduh aya anak sadaya-daya mah kitu katami-tami aturna anu janten kaca pangan ieu tuang rai teh putrana juragan Abimanyu aya atuh da puguh kawasna ngeunong bebereumna nyanakeun Gusti Padaraya kedah kumaha atuh ieu ngalanongan manah tuang rai kakanggo wae kudu kitu kaulan pangaresna pisan saena ge malah malah yakin mun Arjuna campelak anu jadi guru dina harti eta teh dosa tenang kula dosana ih malah anu memangna tuang Rama Rasidorna teh nyata tuang guru teh anu ngadidik dileuletik nyusun ilmu ti zaman lemut dugi kayai muncul di tengah-tengah masyarakat kalayan tapis dina ngagunakeun panah teh ieu teh yakin hasil didikan Rasidorna ngapi ngajarin kula eta teh ayeuna
ku yai pada ditandasa dicabut umurna dipetik patina pada ditembak kucalan jalan nyawana pada dipetik patina pada dicabut umurna kucalan ditandasa yakin tidak hati dosa sampai Tangkos karena itu nanti pulang. lebih nodamel kawan tapi itu non atau kena kumaha kedah kumaha atau mangkaning sakadap deui ieu teh perang teh dikawitan dah kapakar alami deui kulan mesti ngawas nyaeta urang teh kedah ngabangun gelar di tengah Tegal Pulau Setra jika atau kedah kumaha tah di dia si horeng mana horeng gening Arjuna teh cicing dina hiji martabat cicing dina hiji pamadegan cek kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah Eta rupina kadinya. hartina teh luak leok pamadeganana limplan angin-anginan eta pimplan kulan geus malah kapan salira teh parantos di istrena jadi senopati ingalaga hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan nyata digelar sinopit urang jeung garuda ngelayan si misah-misahkeun atuh mana pribadi mana hukum ai hukum teh lain pribadi ai pribadi teh lain hukum numawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dicacana karena kalumuhan salira Jepal sapah nama kanyaah jeung kangewa pribadi teh ulah dibawa kana kanyaah jeung kangewa raja tak kieu mamalana teh Sepuh pengujang pulang. Arjuna luntur ka semangatanana bakal jadi tanda tanya ke hamba raya bakal jadi teka-teki ke masyarakat bakal rasa jajakan bakal jadi ukur catur kemang carita balarian naon sabab naon kapan rai teh parantos di istrenan jadi hiji satria naon anu disebut satria teh naon hiji satria teh nyaeta kudu ngalaksanakeun hiji satria teh kudu ngalaksanakeun kawajibanana nyaeta diantarana jujur hartina jujur di dia teh ngadek sacekna nilah saplasna mun lain kudu cek lainna mun nya kudu cek nyana amanah mun pada meureum pada hideung dua satria seping pamrih rame inggawe naon sabat dabonganna dina waktu di istrena nage anjeun teh eta jiwa raga teh geus diwakafkeun keur kapentingan nagara jeung bangsa ayeuna mundur di medan tempur ngejak di pakelangan hartina anjeun teh geus jadi jalma anu lanca linci luncat mulang udar tina kaligana
kumeo memeh dipacok miuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jangjang berlayar paur ke ombak pantes satria gitu kalayan satria temenang ngaluarkeun Cipanur sanajan sakumaha menang peristiwa lakian hartina tejejerih kupati ayeuna lamun dijieun alasan sieun ancur di medan tempur sieun perlaya di medan danalaga sing emut jadi sanajan urang manusia teu perang bakal maot ulah setengah hati kulana udah pas kulana setengah hati tapi lamun make nu sajujurna ancur di medan tempur pelaya di medan danalaga tingali tuh sepuh-sepuh urang kapungkur perjuangan kulana sepuh kapungkur nih nyata ngorbankeun jiwa raga demi negara jeung bangsa tega nyeboran getih Ibu Pertiwi ku getih maseuhan ieu Ibu Pertiwi nyawa hadiekeun kaselamatan negara jeung bangsa cul anak cul pamajikan kulana malam naon sabab sejarah rai nu bakal nyarita Lengir Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna ke di akhir dina ngajalankeun tugas jeung kawajibanana istuni teu luntur ku kaibunan telas ku kahujanan nyaeta ajen juang dina dadana teh istuni ngagedur ya kasulangatan anak kulana saeutik tadi ku akan disangemkeun nyaeta kanyaah jeung kangewa pribadi ulah dicacana kana kanyaah jeung kangewa raja da lain rek main handorna anjeun ka medan tempur teh lain tapi anjeun ka medan tempur teh rek maehan musuh nu rek ngaranyawa urang sama pribadi salira anjeun ka gorna guru sok teh jikan akang bade tumaros nyangkat kena gonewara sidorna teh ngalepaskeun anak panah Rasidorna teh rek ngalanyawa saha bade ngalanyawa kaula kageni kawalah begini kartina setiap jalma nu rek ngaranyawa kaula berarti eta jalma teh geus ngamusuh ka urang nu harek diantep ya gaduh tekad jahat kulana ai sabar di dia teh lain ditajong kudu morongkol di kebun kudu murungkul ditampiling kudu cicing tapi sabar di dia teh nyaeta bisa mertahankeun kana non rupa hal pasoalan anu sakirana eta pasoalan teh ngarugikeun kana negara jeung ka bangsa beh dieu ngarugikeun ka diri pribadi bade nyalametkeun seru we bakula waduh nah ya teh mod perjuangan Tuang Putra Abimanyu dinten kamari Abimanyu dugi kakarancang di medan danalaga tah akibatku bengis-bengisna urang Kurawa aduh kata orang-orang Kurawa rasa pri kemanusiaan nepeka budak sagede Abimanyu dirancang dikepung wakul buaya mangap nyaeta ku singa-singana Kurawa bade cicingeun gorek cicing wae rai dikitu-kitu nu mawi sok timbulkeun deui kasumangatan urang di medan danalaga ayeuna dinten ka-15
nyata mayunan perang Bratayuda sakadabdi sangkala disada nanakeun urang teh nyaeta tereh ngawangun gelar di Tegal Kurusetra mangga timulkeun deui kasumangetan sing emot katuang putra Raden Abimanyu nu karancang kamari di badan Danalaga Manyu ayana kamu ingat Abimanyu kena tong diinget putra mah ayeuna disebut nage pahlawan gugur di medan tempur perlayat di medan Danalaga di Malang kaulah ngendrak ke Batara nuhun Raka Batara sadayana wajangan tiraka Batara kiwari parantos janten jimat parepeh katampi ngaku kaulah hari dua nuhun tak gini bijil deh kasumangetan aja lugai deui agan lugai deui sing ingat eta mah pribadi salira guru sotek residorna da yakin residorna ke dina hatena mah teu hayangeun kidian teh adalah di kumaha nyandalah di kumaha residorna ayana di pihak Kurawa tak nyadaek kedaek sok sanajan kasapuhan oge Rasi Bisma aya di Kurawa imbalan kaulah nu teu bisa kumaha yakin tah di dieu urang kudu tawakal nyata memperkecil ruang lingkup kejahatan dai dibasmi mah moal biasa sapanjang dunia ngadeg ngan urang teh berjuang teh moal ngawujud tanpa ayana pengorbanan jadi di Malang kaulah nuhun Raka Batara parantos diemutan kaulah sami-sami jadi atuh pohal sakitu kaulah dina dinten ayeuna pada nyiapkeun nondro pihak anu dibage diange dina waktosna perang sakedak deui perang Bratayuda dikawitan sangkala bakal disada ayo urang sami-sami da kangge moal tebih tirai salamina akan bakal jadi kusir kareta rai di Malang ayo urang pada lumampa nyaeta nyiapkeun gelar di tengah Tegal Kurusetra Raka Batara mangga ayo Kakang Semar Pina tuang rayi teh bakal timul deh kasumangatan mudah-mudahan deh Kakang Semar mudah-mudahan nuhun eta nu di Pekamalan teh tadi teh nu nyaeta lemah kasumangatanana dina mayunan perang Jayawinangun perang Bratayuda di tengah Tegal Kurusetra urang doakeun ku salaya Kakang Semar si aya kaunggulan Pandawan dina dinten ke-15 ini mudah-mudahan nganuhunkeun
kaulah ka Kakang Semar. Nyaeta nu parantos ngadidik ngapi ngajaring Pandawati mimiti dug lahir dugi ka Kiwari. Kakang Semar istuning teluntur ku kaibunan telas ku kahujanan dinang goning ngabdikeun diri ka Pandawati. Hasanakeun panglayang pangajian anu saluhur-luhurna ti kaula salaku Batara tugas Mahatunggal di dunia. Dah parantos janten katantos, parantos janten kawajiban nuhun tuh. Ih hatur heula tuh, mangga Kakang Semar. Aduh itu Kakang Seraya. Mudah-mudahan sapa mulut kinuluran sapedaja tinakeun jadi. Ya. Aya dewek mah sarura. Datang seleb mah bedanya. Tetewa. Segmen tadi foto. Selfie. Aduh. Mangga siapa? Yang hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa. Bisa datangnya. Oh. Belajar mah pinter mah kitu Akang. Artina Batara teh pinter. Tapi kitu jenius. Jenius. Luar biasa lamun otak dewek kawas Gusti Batara Kresna wah. Gimana aing boga kapal. Yang ini orang sanuk-sanuk kelas ya tuh. Alhamdulillah. Adalah 15 poe dewek ini. Eta mah dulu eta di medan tempur di medan pangperangan dulu luar biasa. Geus teu aneh deui dewek menempo getih jelema tara ratu jeung sajabana teh. Ya Allah, ya Robi eta jelema nu sakarat teh rupa-rupa ninjangnya. Si koceak Sing koceak, sing jeri. Geus teu aneh deui bau getih teh deui ayeuna mah. terus kalau hanyir ya kan. Oh, eta jelema nu sakarat di medan perang rupa-rupa. Kumaha? Aya nu kieu wae eta. Ternyata Si horeng nanti kerja ger nanti resep gaple. Oh, anu sakaratnya kieu aya teh. Anjing lain. Si horeng eta teh keur sakarat nanti resep teler. Kerja ger nanti mabok jeung sajaban. Anu kieu aya teh.
Joreng kercager nanti resep nyaron. Lain kieu aya teh tersakarat ya Allahu Akbar. Tah eta mah dalang. Soleh. Ahli ibadah eta tadina. Oh, loba jipo dengan ngadondolongan jipo barang bekas barang bekas dompet jeung sajabana rupa-rupa pakakas jeung sajabana di pulungan. Oh alah ampun tak itu ngan alhamdulillah pandawa mah euy saroleh dina ngajalankeun perang teh tidak kurawa euda ai budak teh leuletik geus katemponya watak jelema da eta didikan Kurawa mah da Kurawa teh aya 100 lho. Oh jadi meureun loba teuing anak jadi we teu kageroh teu kaurus teu kadidik da eta we sakalian dititah salat kitu geuning para roces. Oh dan teu daekeun sakola puan ai pangut. Oh eta teh ai Pandawa mah kulantaran saeutik limaan kageroh rohanina kageroh jasmanina teh pondasina teh jeung saroleh tak kitu adatna mah rupa-rupa Pandawa komo eta dunungan juragan Bima. Oh dah pan ukur mah ukur didikan dewek dileutik ke lolobana mah ku dewek teh diwarah jajan diwarah punya kanyokeun di kayeuna lah tah gitunya pentingna program pemerintah di dieu ieu nya eta kabeh teh keluarga berencana gemor-gemor kan. Jadi keluarga berencana teh kurang terapkeun di urang eta teh wajib diturutkeun program pemerintah teh naon sabab loba ting anak teh riweuh wajib dilaksanakeun kan segala kaganggu tanu mata kumaha carana nyaeta ngawujudkeun rumah tangga anu sederhana efektif mampu nyeun tindakan tepat jeung mampu nyeun tindakan tepat anu pasti benar itu beres kan ulah loba teh budak pokona ulah ngadekul wae kenaya sapintrong mah ulah dijadikeun loba budak dengan mental ke kolotan tak kitu dalam urang hayang boga budak soleh urang oge kudu soleh kolotna nya ulah papatah hungkul sok contohan kudu jadi kolotna sebab naon ieu boga budak lamun boga budak teu bisa ngaharewosan ku lafaz la ilaha illallah waktu urang sakaratul maut rugi tah rugi ayeuna mah aya budak ieu kolot sakarat nu diharewasana teh la ilaha illallah mana surat tanah aya nu kitu mana sertifikat imam mana buku tabungan jeung sajabana gelang di mana diteuneunan tuh ngariungna mah ngariung budak teh tapi lain ngariungan kolot anu gering eta ngobrolkeun warisan jeung warisan tarugi boga budak itu sedangkan aya budak soleh teh anu bakal ngajait nasib urang di yaumil akhir hiji harta anu disodakoh jariahkeun dua ilmu nu diamalkeun tiluna boga anak anu soleh benar tuh gitu nu mata ge alhamdulillah yang penting ayeuna rugrug uyuhan teu bosan ya dewek di dia tinggal tahun oh nyalakeun dia ke kasepuhan nyata anu di sisepuhan ku bapak kepala desa terus 2 periode nya 3 kange
Alhamdulillah sing panjang Yuswa sing panjang jabatanana nah aya kapake mah kitu tuh. What is the meaning of name? Apa artinya sebuah nama tanpa karya? Pernah gitu we karya nah hade teh. Amal nah hade. Nah eta realisasi kemerdekaan teh. Pemimpin teh kudu model kitu. Oh. Jadi teloba imah teloba kasieun Bapak Lurah ieu mah teborangan teuneung ludeung naon disebut teborangan teh sabab lolobana jadi pamimpin teh borangan lain borangan sieun ku juri tapi sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu imah gedong dina lomba kasieun eta yakin bakal tegang halalkeun sagala rupa cara jadi juri ge kitu gitu ya dalam bagra penyakit pejabat di negara orang hampir setengah kan gitu nepi ka aya nama gerak omong agama mati baheula tapi penyakit bagi dia bikin loba malah bagi meueuh bagi nular tepa ka hanap merajalela ka hanap contohna raskin teh dibikeunna teh raskin teh kanu wawuh we jeung baraja nungkul moal di dieu mah nya parah di dieu mah tah contoh sok ayeuna nyaeta urang teh kumacarana ye lingkungan teh nyiptakeun lingkungan anu berbasis religius kultural jeung wawasan lingkungan supaya sejahtera nya alah sok hiburan heula ieu mah sakedeung deui dewek teh rek perang deuleu noakeun ku sileing dina pasir religius teh tungtungna hiburan kayak mah oh nah mata tuh nu nonton ngeleutkeun ke ngapana teh teh periogi hiburan ka dieu teh hah adik kelas dewek cah oh lu jantan panganten kin tanggal 2 genepnya Neng Dewi aja dia sareng apana haturan wilujeng haturan kin we panggitan taping 2 genepnya orang tepang deui pilih atuh bade masihan aci sayeuna heuh geus yo beak beut lagi lah hiburan kurang memeriahkan reog lu naon hiburan lah jangakeun ieu ka urang dia sadayana sepuh anom jalar istri nu teu tepihna nu dicakatna sarangkeun sok urang pemanasan heula
ke Bapak Lurah. Neng Dewi pengantin. Arek kelakuan naon? Salam. Arek kelakuan naon? Buah kaum heung. Anu biasa Anu biasa ya di sini teh. Udah jualan deui mun ieu kan. can diganti Wes, ngeledek gitu. Sama ruk ngadek kumaha eta mah surupan akang. Beda dengan aing mah petot. Neno. eta teh akang Neno surupan akang. Surupan. Kesurupan. Sok. mimitian kok kana teu apaleun ya Eta tuh pohon wae cenah naon. Aku naon akang. Beli si cororo. Aku naon. Sok ngageuskeun akang goyang dompet heuh. teu bos dina tadi ge goyang dompet akang teu urang mula ge kemudian mah balik ke Bos semua. kalau ada tomo kayaknya dimancrit tungtungna Hari adat manehna takut. Nyiksa paling teh sih mah. Lain nyiksa naon atuh dah maksud naon kieu. Gegeran aing mah. Gegeran berbagai gerak. Ya mah kos anyar aja di bebek. Kita wis si baheula ge. Oh, kada tuluy. Aing mah gegeran dulu. Balikan gegeran. Gegeran kumaha kan? akang sieu manggas kebuka kan mut gegeran Oh, beda sorry. Tong borong ngadenge syarat tarompet ngadenge klakson mobil truk di sada keur kieu cicing di sisi jalan. Joreng kene. ada yang laksana teh eta Tapi aya we ngawe. Eta klakson laku we nya. Tinggal komisi ya. Alah, Tinggal bayar. yang pakalina laksana di bawah tutupan ku aing. Tinggal bayar. Moal ka koda, moal. Komponen celina komponen.
Ya Allah ya Robi, jauhkanlah dari godaan trompet ini. Jauhkanlah, jauhkanlah. Wah, kuat aing mah. Gelak-gelak we trompetna ka sia. Wah, aing mah. Bapak tamu Kang. Nyawan. Keke aja di Palurah tenang. Piraku 100.000 ini. Naik mau 100.000 mah koin beres 10.000. Hampir ke kota ayang aduh. Gaduh. Ingat deka. Main gegeran kena pika bujur-bujur ya. Ya, itu juga tetap ruang Padang tadi. Ini dengan aing mah. Orang Padang lalaer kanyut. Ayah orang Padang. Tunggu ya. Ayah di dia orang Padang. Kumaha ada mau ngartieun ieu. Jawa Pos ngageruan orai senok dulu. India. Guys, sekali itu lolot ya. Terus anaon lain kita belakang dengan kena ingat tuh turun saja bangun turun pas lihat ahli seni wah katanya kena bawa trompetnya ku dewe dia
Bakal Astagfirullahaladzim kalau pergi parah kurang luhur. kurang luhur Rukma Naik saltik mabok. lain si lainna naik kalau lain tarompetna Astagfirullahaladzim kalah naik kena luhur peti ada luhur nadana taikeun ka luhur yang naik teh kelari rebutan itu Nggak sana Juat guru juat. Bingung bayar kayak gitu. juat ka dewek